Halo barudak, ti dieu urang arek masak mie-nya. Kusabab cuacana oge ngadukung keur panas. Terus bingung oge barudak arek masak naon. Sabenerna mah wegah ari anu tangal-tangal mah masak teh. Jadi anu simpel-simpel wae. Ngan lamun mie dicengekan di ladaan banguna ngeuna oge. Lanjut ti dieu urang ngasupkeun ngagebruskeun cengekna oge. Teu poho ayeuna urang ngagebruskeun mie-na. Tah ieu mie-na ku urang diadukeun. Teuing aya naon ieu na jero kompor aya nu hurung. Aya-aya wae ah. Terus dikorek-korek ku urang da beusi ngabeledug. Lanjut dihurungkeun deui. Memeh mie-na asak bumbuna lanjut ku urang dikana mangkokkeun dikana wadahnakeun. Tah ieu bumbuna geus dikana wadahkeun. Tah ayeuna mie-na keur diadukeun geus ngagolak. Enggeus asak oge lanjut ku urang ayeuna dibaekeun kana mangkok. Tah ieu penampakan mie-na make engkos sayuranna mah. Lanjut diaduk-aduk supaya bumbuna rata. Teu poho ti dieu urang ngabahekeun minyak. Lanjut urang ti dieu ngagoreng enog. Teu poho enogna diuyahan oge ameh henteu tiis. Lanjut dibalikeun oge. Tungguan babaraha menit mah enogna. Tah ieu enogna geus asak. Teu poho oge disanguan dikejoan barudak ame seubeuh. Nya geus sakitu lah videona nya barudak. Bye.